tips kedua nyata tips nagih hutang. Mana sia hutang ngomong isuk sore rek ngabayar bari henteu. Mana boga. Tong ngawadul ka dewek mah apal urang oge maneh boga duit kemarin geus gajihan. Asli ya itu boga. Kieu nya ini baruna urang teh rek ngalongok sareja euy. Memang kunaon gitu? Heeh, kemarin teh nya urang ditagih teu maya ku aing tarok we huluna teh jadi bola dua. Kita iya. Ampun abi mah pering euy. Ampun aya bieu. Lu nyaeta tips nganjuk duit. Ada dia nih. Naon? Minjem duit euy. Teu boga. Ulah tuh euy, urang hayang jajan sebelah ka tuh euy. Embung euy. Ulah tuh mi euy ya. Embung. Ulah tuh mi. Anjing. Aing deui kopo. Kaopat nyaeta ketika maneh dianjukan, maneh kudu kieu. Naon? Teu kanyuk duit ieu manehnya. Mana anjing? Teu boga duit aing teh euy. Geus kala ku aing dibelikeun ku aing nya. Pokona mah geus ku aing dibelikeun aing teu boga duit. Aing selieur pokona ku aing dibelikeun Lamborghini geus meuli iPhone 11 Pro. Aing jeung dian mitul. Pokona mah aing. Cuma teu nganti ka aing. Waduh.